Mana bukti kayak beres ceramah bakal aya nu ngudag panitia. Ten batur kitu nya di dieu beureun akur jeung itu. Punten we cenah Pak Ustad eta teh biasana dus ongko amplop ongko teh. Punten cenah ieu teh kagegelan sedekahna heueuh deuk ditambah ku kuring. Hada butuh atuh. Kumaha tuh dalil inamal sedekah lil fuqara ateuing. Matak hakikatna nu ditawarkeun ka kuring ku Allah teh tilu. Kuring ka dieu make mobil, make bensin, berarti kuring teh sedekah harta. Kadua kuring teh ieu keur nyaritakeun agama, berarti kuring teh sedekah ilmu. Katilu silaturahmi, nu teu wawuh jadi wawuh, nu teu deukeut jadi deukeut, nu teu apal jadi apal. Oh ieu ustadna gerhana teh tilu tah pahala teh lamun panitia teu mere duit ka kuring. Kumaha teh lamun panitia mere duit tah nu tilu lapur duit meunang. Tinggal tanya, eta kitu bebengok maneh sia teh ustad deuk meuli pahala meuli duit. Jawabanana punten we artos we heula. Atuh lamun kitu kuring teh lain nabi. Heeh nya. Nu teu kudu diugung-ugung, nu teu kudu dipuja-puja, nu teu kudu dihormat-hormat acan sabab kuring lain nabi. Malah mandarapan dalil anu leuwihna mah aduh cara rape atuh. Palebah mana? Bandungan ku bapak kahirupan Kangjeng Nabi Muhammad kerena luar biasa. Kurumuy aya tetangga, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Ustadna gerhana, yuk urang ulin ka Cimaung, nyieun balong, brok sakintal lauk. Nepi ka detik ayeuna mung melakan deui. Naha, saban aya semah hayang teh nguseup ka don cengkel anjir. Ari Nabi setiap perkara diomongkeun dibikeun. Ieu teh kuring. Ayeuna ibu di buruan aya buah bari geus galede kurumuy tetangga ceuk aya buah kumaha ceuk ibu can asak geus asak tetangga minta deuk dijual leungit hiji langsung bebeja ke RT di urang teh aya jelema bolonyos nah leungit buah hiji kuat aral tuh geuning mana atuh nyoko akhlak urang ka Nabi teh rada bangga da ieu kuring boga jam cek ibu teh asep kata jamna sae dibikeun moal kira-kira untung pak untung dalam mun dia cek ibu teh dibikeun moal dibikeun eudeuh beuti tina hate rek dibikeun geuning eta henteu abdi mah teu mikeun teh lain karena abdi pedit ngan ibu geus wudon ka abdi matak penyakit hate teh ulah aya lalakon hirup matak jelema nu hade jelema nu kosong na dirina jelema nu kosong lamun ieu kabeh jelema kosong bakal sanggup dicician tapi lamun ngarasa boga ku ilmu hampura moal bisa narima karena pengetahuan batur dalah-dalah kaituna hatena malang ceramah kitu aing ge bisa atuh nama ke jeung nita urang sajauh-jauh lain ku bebengok maneh teh urang teh kudu ngarasa kosong ari jelema nu ngarasa kosong mah boro-boro ti kiai boro-boro ti santri boro-boro ti ajengan boro-boro ti ustad anjing sekalipun bakal mere oncor ilmu pikeun jelema anu kosong hatena sakadang anjing eta kuring di lembur anu mere anjing tara dicarekan punten we cilipun guru ka anjing teh cek tetangga teh rada gelo ustadna nam nah cing teh nyebut nu gelo mah nya guruna anjing kali-kali mah urang guguru ka anjing da palebah mana urang kudu guguru ka anjing najisna baham anjing masih kene bisa dikumbah ku 7 kali kana make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus kanyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujat saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur nya kaharti mata kisuk deui bubar ti dieu panggih jeung anjing punten pun guru gitu insyaallah cepet teh garelo geus pangaosan teh cenah euy guruan kadua nu dianggap guru ku bapak entong wakanu jauh-jauh entong nyeduh ka langit bisi lamokot kana diri entong ngajul bentang ku asiwung da sirik moal nepi entong ngajujug nu jauh tong neang anu anggang dina awak bapak ge loba ilmu panon jeung awasna ceuli jeung dengena bibir jeung ucapna suku jeung lengkahna hate jeung pamikiranana tuh ilmu teteh tak ieu rambut ieu halis ieu kumis ieu janggot ieu bulu dada turun ka handap bulu bitis aya nu kalangkung asep bulu ajoji eupan cek batur
Mana ilmuna? Rambut manyangan tapi naha halis teu manyangan, padahal rambut buuk halisnya buuk, tapi naha eta ai rambut manyangan ai halis teu manyangan. Pan aya ilmu dina surat Al-Fatihah ayatna ayat kedua, Rabbul Alamin, Allah teh nu nyieun nu miara nu ngariksa nu ngadidik anu ngatik. Jelema teu kudu riweuh neangan mes keur ngobat halis. Ngan anehna ibu-ibu halis geus alus dikerok ganti ku patlot, akhirna balik pangajian lol kesang leungit hiji gerepa saya jeung salaki. Waos tina tulang dina jero panangan aya tulang mana nu manyangan? Tulang panangan. Pan sarua huntu ge tulang dina jero leungeun ge aya tulang, tapi Allah hebat Pak, nu manyangan tulang leungeun tapi huntu teu pernah rangeteng panjang. Da sakasep-kasepna Bapak Kades Bapak MUI, sakasep-kasepna pun lanceuk panitia rangeteng huntu ngulem urang moal datang sieun disege. Artina ieu teh Allah Maha Kawasa, bener Pak nya? Rambut, halis, kumis, janggot, bulu dada, identitas bapak. Ilmunat matak lalaki mah kumisan jeung janggotan matak dilarang, bapak membuat baeud jemedar jemedut jemutrat jemotrat baeud saeutik teu izin ku kumis. Kumis badag, baeud, aduh jiga lele useupeun. Tapi ibu eueuh kumis, eueuh janggot, deuk buat deuk baeud oge mangsa bodoh, da ibu mah pantes baeud sanajan jiga jeruk deuk bitu. Lalaki mah ya ku Allah diunggulkeun akalna, berarti lalaki tugasna ngakal, pamajikan kudu ngakeul. Lalaki tugasna ngarah, pamajikan bakal ngari. Akal matak pamajikan eueur baeud, lalaki nu kudu mikir lain kunaon mah baeud entong ditanya. Da jelema keur baeud ditanya mah kunaon mah baeud, pasti jawabanana ku sia. Kudu kumaha atuh lamun pamajikan baeud ngakal mikir aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang. Leos bapak karena padaringan beas kosong, belenyang karena lomari eueuh dengan sangu, belenyang karena bajuna teganti-ganti, selopna geus raksak, lipstikna geus dicokelan ku bili, wedakna geus ipis, treng aya baso, ibu nempo we ngalongok geuning tina janela. Oh cek bapak teh paingan baeud ka urang da meujeuh, tangkep ku bapak gewati tukang mah hampura bapak teh lain teu sadar jeung teu ngarti aya ye artos 2 juta keur mamah ibu keur baeud dibere 2 juta langsung nyingareup ka tukang lain ta tadi. Artina salaki mikir ya beda wujud. Lalaki beda wujudna, beda bentukna, beda jirim, beda jenis, beda sifatna, hijikeun jeung awewe pan lumayan borosot cipeju. Lalaki jeung awewe dihijikeun teh jadi bijil budak. Ai hayang sarua mah lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak ucing. Artina pelajaran keur urang naon hirup entong neangan jelema nu sarupa da moal aya mending oge berdayakeun ku bedana ngan kudu bisa silih hargaan ku perbedaan. Nah bet beda di Indonesia, ini Indonesia moal aya nu sarupa. Jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab, jadilah orang Hindu tapi jangan pernah jadi India, jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi. Maksudna Islam nu urang tembongkeun budaya ge budaya urang. Da moal bisa bapak nemongkeun budaya Arab. Di Arab ngong adan langsung qomat meujeuh jam 5 jelema geus ngawaleun di masjid. Cobaan di masjid ieu ngong adan langsung qomat. Nu adan eta qomat eta imam eta makmum eta wiridan eta ngadoa eta nu balik ku kulunu ge si eta keneh. Matak lahirlah orang NU, cerdas pan orang NU mah. Nahdiyin dipimpin ku Kiai Haji Hasyim Al Asy'ari nyiptakeun hiji metodologi ngaranna nadoman, keblus ka urang Sunda disebut pupujian. Matak di masjid setengah genep aki-aki gini aling umat muslimin muslimat hayo orang berjahat les eueuh da mikna butut pan kitu di masjid urang mending ampli itu perepetan maah salat subuh ayret setengah genep maghrib ngalogikakeun aki-aki eta nu takbiran sagedeung deui da abah atuh budak orang uting ka mana aya ngaran abah we napas ponok aya takbir panjang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilah los eueuh napasna ari eta panjang keneh pan jadi angka panyambung eta ha ilallah makanya aya eta kan beda-beda
maca sholawat ya nu sarupa eueuh kuring gaul jeung urang Tasik urang Garut urang Banten ternyata beda maca sholawat teh di Tasik jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad Tasik geblus ka Garut jadi aya alokan sholatul salamul ala toha rasulillah Garut belenyang ka Banten jadi hohoa mun ustad datang teh ustad keur jalan kaki disambut pan ku hadroh sholatullah salamullah ala toha rasulillah sambut ku jamaah anjing buat ruas pan Banten geblus ka Subang samemeh aya ustad kumaha sholawat di Subang samemeh aya ajengan salatullah salamullah eueuh kakaeun fungsina ustad teh memeres dek Tasik kitu dek Garut kitu dek Subang kitu dek Banten kitu tetep entong pasea nu dibaca mah anger sholawat keneh sholawat eusina atuh sholawat teh tapelkeun kana akhlak ning ibu ge di masjid jiga nu nya maca sholawat bari ceurik sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala napal teu kana akhlak urang genahnya teh bacaan nah ada datang ka imah jug diuji salaki sare listrik nit-nitan kompor teu hurung beas beah budak mijah seseueun ngaweleud kumaha wadah kumaheun nu nagih rabeng eta Bang Emok nih anu jadwal poe Senen teh aya keneh sallallahu ala Muhammad asa eueuhnya kumaha datang ka imah papeurieun aing ka masjid cing atuh sia mah jalu-jalu teh nguteuk saeutik mah eta sholawat teuing ka mana harita keneh paingan atuh paingan batur mu ngadengekeun urang da urang mah karek pinter dina bibir can pinter nempokeun akhlak saenggeusna bibir well wayahna kudu unggul ari heuh teh tuh mata hayang nyoko jeung nyuku kana kahirupan Nabi Muhammad jauh tanah ka langit moal bisa Nabi madu bageurna luar biasa beak hartana dipake naon teh beak harta dipake nyieun masjid bumi Nabi 5 kagenep sagajelengan bumi Nabi 5 kagenep bumi Bapa mah gede atuh bumi Nabi mah 5 kagenep lamun gugah kulem ngagaralang naha angelna dijieun tina palapah korma Umar bin Khattab nganyang Nabi gugah kulem digabrug harita keneh ya Rasul anjeun teh pangkat khalifah anjeun teh nyieun istana bisa anjeun teh nyiboga mobil Fortuner ge gampang nah ari anjeun teh hayang kumaha ceuk Nabi istana akhirat leuwih mulia batan istana dunia kayakinan sakitu moal aya di urang demi Allah dek ustad mana lurah keun ai rakyat mah gitu istana akhirat lebih mulia batan istana dunia nepi ka ridho Nabi bumina 5 kagenep kulemna dina palapah korma beres kulem ngagaralang sasang sarasang sarana ibu sate boga teu boga duitna ibu ke kasur mah boga bener simut aya angel ngeunah nah atuh urang teu narimakeun tadi dieu lapatna teu syukur urang loba jelema beunghar teu bersyukur gedong sigrong mobil mewah sabalega ari palebah BLT hayang cicing RT dicarekan RT gelo RW edan situ kunaon ibu batur menang 600 aing teu pan situ ibu mah gedong sigrong mobil mewah sabalega jeung dibekam bibir urang gadeng cerak ustad kitu RT sieun dibere weh tina BLT dicairkeun bawa motor Mio ka mana cing teh bu panggih deui cenah urang si ustad eta heuh cing teh ka mana ibu nyairkeun BLT berarti itu beunghar ngan teu bersyukur ku kabeungharan masih kene butuh duit nu kitu patut ngaran-ngaran jelema beunghar kudu bersyukur kabeungharanana lamun menang ibu duitna bikeun ka RT kade bisi salah da mamah rumah sagedong sigrong mobil mewah sawalega budak jarugala mak nya mah menang tina BLT ngan deuk dipulangkeun wayahna pangmikeunkeun ka fakir jeung miskinna peperieun emak barang bere langsung henteu atuh ieu pangmikeunkeun ta eta jelema beunghar mah lur aduh da nya ge keprok di tempat teh tina kicepna eueuh di ditu kieu
nya malahan temenan teh ngamuk deh. Teu bersyukur tina karunia kanikmatan. Jauh lah orang dibandingkeun jeung Nabi mah jauh. Matakpan ieu teh judulna rek Isra Mi'raj. Aya nu diisrokeun jeung nu mi'rajkeun teh adalah Nabi Muhammad. Kunaon bet Nabi Muhammad? Lantaran Nabi mah nabi pilihan Allah jeung milih nage milih nu dipilih ku Gusti Allah. Kunaon Nabi diisrokeun jeung dimi'rajkeun? Lantaran nabi pilihan Allah dan nabi teh milih pilihan Allah. Ai urang mah paingan teu naik derajat da milihna kahayang sorangan lain kahayang Gusti. Kahayang sorangan mah pan dangdut nu hadir leuwih ti sakieu. Detabeuh Roma Irama nu datang leuwih ti sakieu. Ngawolod kajian nepi 12 peuting insyaallah nagog diajak balik ku tetangga hayu balik cicing rame keneh coba na pangajian bere 2 jam geus getek bujur hayang mantong. Heeh nya asli ya. Nempo Facebook 2 jam kajian bea kuota nagog kajian panon belel muka surat Yasin 5 menit huay ieu teh nasib urang tak ini kamu 2 jam neneangan baju daku adem geblus ke masjid 5 menit asa getek hayang balik deui. Kunaon ai urang posisi begitu melaan teuing kahayang tengah hadirkeun kahayang Allah urang mah melaanna kahayang diri. Heeh. Oh, sing saladar sugan we ka asup kuringna teteh lain batur-batur teuing ustana ge sarua. Nabi Muhammad beres ceramah dibere doma dipegat kuno musafir kuno miskin ya Rasul naon eta doma di mana pamasihan cek itu teh keur abdi we kop milik kuring rezeki maneh tak aya bahasa milik kuring rezeki maneh berarti milik jeung rezeki beda seperti eta cau nu melak eta cau saha nu ngadahar saha pan keur melak cau mah asa milik nu melakna tapi geus asa eta ku bapa geuning dibeakeun berarti milik anu melak rezeki mah rezeki bapa. Ayeuna ge pan kuring teu milu melak tapi bakal mawa dina dus berarti milik bapak milik kuring. Heueureun eta gede da can katempo tuh. Jadi aya milik aya rezeki. Nya wah asli Allah Roma Irama nu lalajo sakieu. Setiap keindahan pan Roma Irama aya gunah ditungtung yang tampak oleh mata asa geunaheun itulah perhiasan terindah. Surak jelema lalajo kabeh bere pengausan saja geus huay. Inilah posisi urang naha sabab urang mah melaan teuing kahayang batan kahayang Allah. Kahayang Allah mah sengsarkeun tong dipake sare wae peuting teh sengsarkeun jam 3 dekul tahajud tapungkeun jeung subuh kahayang Allah ai kahayang urang ngararaku lamun boga harta cek Allah teh sengsarkeun keur zakat mun 1 juta kami minta 25.000 janji Allah 25 dek nyalametkeun nu 875 eta teh janji Allah 25 dikeluarkeun salamet nu 875 tapi kanyataan mah jujur tina 1 juta cadu jelema barang bere mana bukti itu yatim loba miskinna keur tatangga teh dahar diantep berarti paingan harta bana urang hak rumah sakit da eta kuku medda ayeuna rajaban pan rajaban mah jujur menang udunan leres. Heeh lamun bener ridho kadeng kita ulah diimplik-implikan. Heuh nya nu ngeunahna mah si ustad nana gembol ulah kitu. Urang nu udunanana ustadana nu meunangna entong aya ridho. Lamun anu teu ridho balikeun deui. Da sim kuring mah ka dieu lain deuk nyangan duit demi Allah. Ngan sapanjang tibareto ceramah di tahun 2002 nepi ka ayeuna 2024 sapanjang ceramah asa can pernah teu meunang padahal duit lain tujuan atuh cenah kumaha lamun aya nyieun sejarah cek ustad teu dibayar tah ridoeun moal kira-kira yai geus udon deui sia tah tadina merek ngomong ridho apa biar
Kunaon Nabi Muhammad dipilih Allah? Sabab Nabi mah pilihan Allah, da bonga Nabi milih pilihan Allah. Kunaon urang teh dipilih ku Allah? Da urang mah milihna ka hayang nafsu. Subuh ka berangan, lohor ka asaran, asar ka magriban, magrib ka isaan, isa ka heesan. Ai palebah milik, ya Allah, paparin abdi milik nu ageng. Milik nu ageng. Salat subuh ka berangan. Paingan urang ku Allah teh dipilih, da urang mah milihna ka hayang nafsu. Sok loba anu hajat nabuh wayang tengah peuting, nabuh dangdut beurangna, ade astrid ongkoh, nah beres hajat hulang di masjid bari ceurik ini Gusti cenah kieu-kieu teuing cenah takdir abdi aya abdi rek salat asar teh cita kunaon mang ceurik kieu cenah tad nasib beres hajat bubar teh loba hutang kumaha cek kuring lebok ka hayang matak jelema mah teu meunang mawa ka hayang teu bisa nolak mung. Bandungan ibu hirup kuring baju kieu calana kieu sapatu kieu ngomong-ngomong kieu aya geus takdirna ku Allah mah geuning sa Jawa Barat kuring ku kurilingan unggal peuting unggal beurang haben nguriling sa Jawa Barat Pak dina raraga ceramah takdirna cobaan atuh ku RT gami sing ngangsar udang sing badak tas beceklan sorban gaplekeun eudeup ibu nyebut ustad ka RT moal kumaha cek ibu aduh RT anyar tobat da lain tak dirna matak tong coba-coba panas ku takdir batur naha Allah milih jelema gumantung dikehendaki ku Allahna lain dikehendaki ku bapakna matak ayeuna Prabowo jadi heukeun we ku Allah dipilih ku urang dipilih matak pendukung Anies tong nyeri hate pendukung Ganjar tong nyeri hate geun Indonesia teh NKRI Indonesia NKRI harga mati saha wae nu mengpinkeun bae da mayoritas loba jelema teu kudu riweuh lain ewa rariweuh wae bari sebenarnya da batur nu jadina urang mah teu jadina naon atuh heuh nyaan sugan Prabowo rajaban ieu nyumbang dan teu nya geus angre dulur sorangan nyumbang we tuh matak tong loba teuing melaan kahayang geura kahayang jeung pangabutuh itu beda. Ibu butuh kutuangan unggal dinten ibu tuang teu pernah ibu kalaparan lantaran teu dahar ibu butuh ku pakaian unggal dinten ibu make baju teu pernah ibu tataranyang lantaran teu buka baju tuh pangabutuh mah dibere ku Allah palbah ditanya nu kadua ibu hayang mobil heeh boga keur bensin henteu bisa nyetiran untung ku Allah teu dibere lamun dibere modar jeung mobil-mobilna artina Allah teu mere teh uningaeun Pak kana pangabutuh bapak heeh lur jelema maksakeun maneh gedong sigrong mobil mewah sawalega nah teu senang-senang apaan sertifikatna di bank kabeh matak lalajoan hirup si miskin teu wani ngahutang sasen beulah saketip nah sieun teu kabayar si miskin mah coba nu baleungar wah loba duitna hampura bakal loba bubutuhna eueuh duitna leungit kabutuhna hakikat hirup mah Pak jujur we talung kene teu boga duit eueuh pangabutuh daripada loba duit naklek pangabutuh heuh asli teh sok nu sangsara teu sieunneun ku bangsat da eueuh paokeun bangsat aya ge pan bisi mana rek maok cenah teu aya coet kitu coba nu beunghar hayang sare wae kudu satpam hayang sare wae pager kudu luhur hayang sare wae kudu anjing helder hayang sare coba nu miskin teh teu ngukutna naon ucing paling ge lo tuyul nu beunghar keung nu miskin mah teu keung mana bukti nu beunghar keung eta geuning nyeun tolak bala ayat kursi gambar pedang tapelkeun lawang panto naon eta mang tolak bala ngarah naon ngarah teu teu asup coba nu miskin nyeun tolak bala na pantona henteu naha pantona ge rujan mata tuyul teh blus-blos kasih eta nu diteangan ku urang teh naon atuh heeh nu miskin panyakitna roromeheun bisul beunyeur nu beunghar panyakitna wow matak naon nu diteangan matak hirup teh entong hayang ku beunghar teh ngan lamun dibere tong nolak cicing ieu tong hayang beunghar teh ngan lamun dibere tong nolak entong hayang bapak viral teh ngan lamun cek Allah kudu entong nolak tah kuring teh teu hayang viral teh geuning eta viral pan teu nolak lieur nya ah peduli teuing atuh da sedih teu
dipilih we Nabi Muhammad teh tak enak balikeun ka urang. Nabi bumina 5 kagenep gugah kulem nepi ka ngagaralang tapak daun korma, tapi masjid kudami dibangun lamun diukur ku bapak sabul satahun kurban Nabi 60 onta pangbeunghar-beungharna di Subang aya tuh anu satahun kurban 60 onta nya cek urang ge berarti simpulkeun Nabi beunghar ngan katempo sangsara ari umat nama sangsara ngan hayang katempo pada kening kongkorong geus dijual, gelang geus dijual, tapi make keneh nanti bisa dieclok ku tetangga. Nah, akan kongkorong tina lajada, ladang tina COD. Akhirna saminggu sakali kudu disipuh warna koneng. Nah, Ustad apal? Asok nempo we urang. Cinta ibu tamut Allah cenah punten, cek Ustad ieu mah cenah warisan, padahal mah kongkorong eueuh suratan. Jadi urang mah jujur sok gaya. Pangajian lamun teu disaragam tara ngaos. Mata cek Ustad teh wayahna cenah Senin kudu bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, nepi ka Sabtu gunta ganti baju nu pangheulana nyarek salaki mah riren ngaos teh nah aya jangar kana hulu karena saragam. Ya. Nabi malain kitu da ajaran Nabi malain bisa dipercaya. Matak Nabi dipilih ku Allah lantaran Nabi milih kahayang Allah. Kunaon urang teh dipilih ku Allah da urang mah jujur milihna kahayang nafsu. Sok cobaan jelema bodoh hayang pinter aya geus pinter hayang naon, jelema miskin hayang beunghar geus beunghar hayang naon, rakyat hayang jadi pejabat matak nyaralon ge aya geus jadi pejabat hayang naon, jelema geuring hayang cager aya geus cager hayang naon. Mangga emutan tong harulang kitu. Jelema bodoh mata pasantren teh hayang pinter aya geus pinter hayang naon. Naon juk takbir teh. Jelema miskin hayang beunghar aya geus beunghar hayang naon. Tuh hayang nyanung gitu mah. Lain cek urang Bu tuh si itu tuh. Jadi jelema miskin hayang beunghar geus beunghar hayang nyanung. Hah? Pikaseureun nya di hirup urang. Jeung urang mah jiga bodor. Ya jiga ngabodor hirup. Miskin hayang beunghar, aya geus beunghar. Sing tamat geus sok. Keur miskin hayang beunghar, geus beunghar hayang nulungan si miskin. Keur bodoh hayang pinter, geus pinter hayang ngoncoran jelema bodoh. Keur rakyat jadi pejabat, geus jadi pejabat hayang ngoncoran rakyat. Kaharti digitukeun mah nya. Matak Nabi mah di dinya tempat harta Nabi ayeuna bagi umatna. Nu sok ngomongkeun sunah Rasul wae teh. Lamun urang boga duit 500 juta imah butut masjid butut deuk milih nyieun mana? Deuk masjid deuk imah. Kuat kompak anjir. Nu balik bae teh. Lamun urang boga duit 500, apa Nabi mah milih nyieun masjid? Nabi mah cing ayeuna urang ye. Lamun urang boga duit 500 juta, masjid butut, imah butut, kira-kira deuk milih nyieun imah, milih nyieun masjid. Ho, taruas hatena euy. Tanya atuh kuring, eta kitu bebengok maneh sia teh Ustad. Abdi jawabanana saruha we imah urang oge. Naha lantaran poe ayeuna jelema ngahargaan lain jelema nu gede amal, tapi poe ayeuna jelema ngahargaan nu loba harta. Sabejat-bejatna jelema beunghar keukeuh bakal aya nu ngahormat, saalus-alusna akhlak nu miskin tetep bakal diledek, Pak. Bener man. Well. Ari heueuh Pak, sabejat-bejatna jelema beunghar keukeuh bakal loba pengikutna. Saalus-alusna akhlak si miskin hampura bakal aya nu ngaledekna. Paila nepi ka detik ayeuna kiblatna harta sabab hayang hanya sebatas penghormatan ti sesama manusia, padahal dihormat jelema mah teu jadi naon-naon saeutik acan. Urang ge dihormat ku batur al mukarram Bapak Ustad nanang gerhana buat tukangan ngomongkeun anjir ah. Jelema Pak lautan lega bisa diteleuman hate deet manusia menjujur hese dikobet. Heeh nya. Da ayeuna ieu ungut-ungutan teuing isuk mah. Ba ngomongkeun urang teu nyaho. Oh pasti cenah tuh. Kumaha atuh kuring? Dihina batur, dilerek batur, dicaci batur, deuk nyeri hate moal.
heeh di teka denge ibu dek ngaledek, ibu dek ngahina, ibu dek nyaci paduli teuing naha kudu sadar kana Al-Quran surat Fatihah alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Gusti. Heeh berarti manusia mah eueuh hak disanjung-sanjung, eueuh hak dipuja-puja, eueuh hak dipuji-puji. Da puji mah milik Allah. Urang mah hinaeun, ledekeun, cacieun, makieun. Matak ibu ngaledek kuring sabenerna Allah deuk mupus dosa kuring ku pangledek ibu. Sabenerna lamun kuring dihina Allah deuk mupus dosa kuring ku panghina ibu. Artina jelema nu ngahina cantang tu mulia, jelema nu dihina cantang tu rendah. Well tah. Kumaha atuh lamun dihina, diledek, dicaci ku batur, tong dilawan. Nama yang tong dilawan Allah mere simbol buah-buah anu buruk, buah buruk teu kudu eundeuk-eundeuk, buah buruk teu kudu dipetik, buah buruk teu kudu diala, buah buruk mamurag sorangan, nu ngahina, nu nyaci, nu maki tong dilawan, engke ge eureun sorangan. Aduh. Si teu percaya tah. Mata teu kudu lawanan, lamun dilawan sarua burukna. Da urang mah atuh lawanan wae hirup teh. Nya, matak baruruk kabeh. Buktina lawanan eta nyin masjid pabalatak loba da kitu lawanan wae. Oh atuh dicenah hayang jiga urang Arab moal bisa tarawih di Arab deui jam 3 subuh dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba, At-Taubah 30 juz saputing tamat beres tarawih jam 3 subuh pecakan di masjid ieu. Tarawih nek jam 3 subuh teangan nu hafid Quran bayar ku Bapak 1 juta dina sapoe dekul tarawih jam 3 insyaallah can tamat tarawih nu pepelengkingan. Anu can waladulin juga amin nyiniran isukna jelema ka masjid deui moal pas ditanya mang na teu ka masjid deui nyeri cangkeng anjir imam nerra kelo imam dicarekan. Inilah Indonesia lol we jeger heuh cenah mah nya urang teh tarawih deukeureun hiling ku aing cenah dekul eta jeger ngimaman nu dibaca Al-Ikhlas we haben 23 rakaat teu pasti Al-Ikhlas hayang bener teh surat Anas rakaat ka 10 ngarenet heula ka tukang wios cenah kulhu deui eta cek jamaah lajeng we cenah. Nah da beres salat teh setengah 8 23 rakaat keluar jelema kabeh muji tah maneh Imam Hade mah kapake anjir. Itu mah tahfidz Quran teu kapake. Artina di Indonesia dakwah kudu pinter ngolo. Goreng we ngolo, ceramah lempeng. Kumaha mustami'ah tunu di Arab mah eueuh ceramah bari heureuy kieu eueuh naha jelema takjub jelema siap narimana coba di urang lempeng ustad isuk diomongkeun kalah ka mayar mahal yai si eta da di urang mah atuh geus jadi adatna pangajian teh seolah-olah kudu neken pangabutuhna. Menang pek bae we ibu babara katakan seserian ge alus we cirina jelema seuri teh jelema bunga da jelema nu sedih mah batur hayang sedih teh ngebet tembe tah ieu nu boga hutang ka Bank Emok teu kabayar teh mata isukna teh TBC nerangkeun hukum soal enteng tapi solusi tina teh hukum soal nu hese jejeg nerangkeun hukum soal nu enteng tapi solusi tina teh hukum soal nu hese ya bisa percaya. Di jalan mbak di jalan rok ponok kaluhur you can see buuk di bereman lamun kuring datang teh geuning juk nolol om check in om nu kitu geuning ah uninga bapak ge pasti da meureun pernah kadinya urang pernah pan amis budina nya om check in om cinta moal teu boga duit jeung abdi mah cinta ustad geus sok tempor dina TikTok alah cenah selfie heula kuat kebeg diajak selfie ku si eta sieun viral deui